Halo guys, salam santuy dimanapun kalian berada. Pokoknya tonton terus channel YouTube-nya Coco Setia TV. Apa guys? Coco Setia TV. Jangan lupa di like, di komen, and subscribe ya guys. Jangan lupa. Pokoknya salam santuy, hatur nuhun. Jore, kemana sih ya? Ke sawah Inga. Oh, ke sawah. Saya kemana? Ke desi lah, aing manganja. Bang lu pulang nih jogetnya ya. Lupa aing ke joget dan jalakannya. Ngomong ke aing pulang tiktokan, seorang anak tiktokan. Teme iya makan nempo dangdut online sabari video call. Chandra, siapa keputing ulangnya sih desi lain? Ini lagi sih lo nyusi deh sih. Ulah sok kabong, siapa bisa dicekek kowe? Ih pancen anu jaga aing. Ih, monyet. Anjing. Angker mah rusak kieu. Icing sia angker dulu. Gecelap itulah. Aduh. Yuk lah. Kan pakai istirahat. Ayo seglut deui. Geus capek aing, capek. Nah, si sia mah ngaribetkeun naon si sia? Engke dulu sagala di alam deui. Biasa friend. No sih. Bokin aing. Dibawa uling keputing. Halo guys, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Coco Setia TV dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ya ke teman-teman kalian. Si Chandra. Lagi sia mau ka Bogor angker penting sia. Sah sia mah we na. Geus teu. Desi. Desi. Oh, Desi. Teteh nama Mamet ya. Oh, mirip-mirip. Heuh eta. Sejak tuh kakak ngahulang. Sudah tonton. Nah, jadi heula dah. Harap cupang aing kalau liang. Emang lu mah boga cupang? Teu nyaho, curiga aing mah meh ka manehna. Saya ulang selidiki. Mana yang keribut jeung sia? Geus lah tuh. Atuh geus lah. Bye. Eta laguna korong serigala. Tuh lapar mah gua apkeun we dangdut onan ku siapa? Ai babe eta umi nama ngebeken neng. Cing deh nyang sorangan ditu tual-tual wae. Kapiran mal dibere pantau ku aing, Pak. Bisa nih pantau mana? Pan imana pantauan urang. Jeh, heuh nya. Assalamualaikum. Madar. Salam. Cie, keur papacaran nih ye. Lah saya ngaku bae pan. Ih, eta kan teh usah pesen-pesen aja. Sia terus mau bogohannya. Anu laporan ka aing. Gosip wae punggu yang mencuci kebonan kensun. Sunu naon saya sulukan di bawah. Ih, pantesan. Cek aja anu maling, baru ngetik di bawah. Lah si alasan bae nih. Pecat gue jadi anak. Padu wae siapa? Si dipecat ku aing cek salah. Kawin deui. Memet, teteh sia teh anta malam tahun baru anti warincan balikeun. Apa jeung si Sandra gitu eta budak. Orang tadi si Ciara kapal nih. Memet di jalan tengah lain, Cuk. Sia, anak aing jeung saha eta? Kada diculik penjahat. Sia sini pagawe anak tiktokan, we tiktokan. Aing ngomong sok bener wae. Sarwana oge.
Hehe, rame amat sih labatan make toang ngomong teh. Gening saya di imah deh sih. Balik kira, siapa orang tersisa kayak geus balik. Kegerona nembalan. Pada pantau kamar di kuncian. Oh, harita mereme urang geus milik kitu teh. Sisi barang kena gitu. Pak, oh cai keluar lanya, jeung budak arek masak di curug. Masak mah di dapur sia, lain di curug. Tekaci ulin, neng buka kebon sia tuh. Koredan kebon tuh barala, anya kena kui. Huyu jeung huyu pepelakan teh. Jedog sia loba omong bikin ngeunah, pancik sia teh lain ubar mah eta. Ulah seuli sia, kumbahan loba tuh, gara usapan sia. Kenaon sia met? Aja lo. Kebongor sia kenal naik. Desi teh lo met. Naon sih ngatur Desi? Sama atuh nanyakeun we met. Dia kan bantuan. Tah gitu sia jari-jari aya gunana oge. Demi Desi aku pun kelakukan. Ngomong naon sia? Teu met, ieu banget sia rujit. Je, ngomong naon sia? Teu met, ieu kebon rujit. Ya. Ih, lain Nadina Desi mesti tol hirup-hirup euy. Aing naon sih sia putih ngeureun ngajegat aing sagala laju mah motor aing lecet. Tenang pi, aing geus mah mempan tabrak ku motor mah. Geus segera turun lah ya pi obroleun ya. Ih, ngomong we ngerek ulin ieu buru-buru. Ieu mah masalah ieu kehidupan. Bisa turun heula. Ih, aing naon sih? Buru turun we alabatan. Tapi si Aus tapi mun Aus kan belikan minum. Wah, balagus ya so bager ka aing siapa bager gayang ka hayang meureunang. Pan aing mah ti keur orok ge bager pi. Geus pi. Urang duk heula aya obrolaneun ieu masalah kehidupan. Obrolan naon sih geura we ayeuna deuh. Alabatan aing ngerek ulin ieu. Ih, si alabatan pi geus urang duk heula yuk. Ieu pi. Pan aing resep ka si Desi. Pan si CS-na bisa meureun comblangkeun aing si Desi. Ai sia si Desi menyadaekeun ka model kosia. Pi aing kieu ge setia pi. Lain masalah setia hiji gesek ka model loba. Pan saya jadi ngabuli ai. Aing mah lain masalah ngabuli. Pokokna mah pi comblangkeun aing si Desi. Kesya mun berhasil kabeh ku yang dibere. Pada lila mendingan iyain we siapa lah yang ame ngawul? geura bisa kabur. Heueuh deuh kayak ku aing dicomblangkeun si aing arek ulin heulan ieu. Oke pi, sakriti mah geulis Aing mah tikeur orok keneng mah geulis emang acara setiap jero benteng kada bisa menjoreh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya jangan lupa nonton channel YouTube-nya Koko Satya TV. Di subscribe, like, komen, dan share ke semua teman kalian. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi. Pepe. Aing ditabrak kabur. Teu kuat aja. Teu kuat. Kedua. Harita mereme urang geus milik kitu teh ya. Kebon rujit. Ikat Punya kebun langsung. kebon rujit sih. Naon? Tun tomat nak. Ngomong. Oh iya pi, si Aus tuh pi. Heula aing aus. Iya, aku cerita.